Allah teu nyiptakeun bagja, teu nyiptakeun tenang dina anu loba, tapi Allah nyiptakeun katenangan jeung kabagjaan dina anu cukup. Sabalikna Allah teu nyieun sedih, teu nyiptakeun susah dina anu saeutik, tapi Allah nyieun susah jeung kasedih dina anu kurang. Anu nyieun bahagia ka diri urang lain loba tapi cukup. Da buktina seueur jalma anu dipasihan loba ku Allah tapi bagja jeung tenangna eueuh. Lobana materi, lobana duniawi teu mantak nyieun bungah jeung teu mantak nyieun tenang ka jelema. Tapi nu nyieun tenang mah cukup, sehingga lamun jalma dibere materi anu loba tapi eueuh cukup di Allah, maka moal aya kabahagiaan, moal aya katenangan. Bakal aya terus kurang da teu cukup. Loba tapi teu cukup, loba tapi teu mahi. Sehingga rasa cukup eta anu menghalangi jalma teu bisa berbagi, teu bisa ngaluangkeun waktu jang ibadah ka Allah, teu bisa ngaluangkeun waktu, nyempetkeun waktu dina sehari sajam 2 jam jang ngabaktikeun diri ka Allah. Terus diteangan materi teh, terus diteangan duniawi teh. Padahal lamun ku urang ditingali naon si kurangna? Imah geus aya, beasna loba, duitna loba, mobilna aya. Tapi kunaon teu bisa berbagi? Berbagi ka pabada jelema, berbagi jang kana agama. Naon sababna? Teu aya di sabab iwati eueuh cukup nu aya di dirina. Justru nu aya teh kurang, loba tapi kurang. Cek secara kasat mata mah loba, tetapi hate ngomong kurang. Sehingga teu bisa berbagi loba oge. Sehingga teu bisa nyempatkeun saeutik waktu jang Allah. Teu sempat salat 5 waktu, teu sempat maca Al-Quran, eueuh waktu jang dzikir ka Allah, eueuh waktu jang tholabul ilmi, da ngarasa waktu nu aya teu mahi jang materi. Sehingga hate anu dina nu aya dina hate ngarasa kurang teu mahi sok sanajan loba, maka kakurangan eta bakal kajadi siksa jang diri manehanana. Lobana harta tapi teu cukup eta nu bakal jadi kasedih jang manehanana. Kasiksa ku teu mahi, kasiksa ku teu cukup. Boro-boro jang batur jang diri sorangan ge teu mahi asaan teh. Padahal mun kurang ditinggali luar biasa. Tah ieu tadi Allah teu nyiptakeun bungah jeung ketenangan dina loba, tapi Allah nyiptakeun bungah jeung tenang dina cukup. Sabalikna Allah teu nyiptakeun sedih, Allah teu nyiptakeun susah dina nu saeutik, tapi Allah nyiptakeun susah jeung sedih dina anu kurang. Loba jalma anu materina saeutik, loba jalma anu duniana saeutik, tapi mampu berbagi. Berbagi ka papada jelema mere jang agama,
mere jang tatangga, mere kanu jadi kolot, mere kababaturan, padahal mah ditinggali mah saeutik hartana teh. Ditinggali mah saeutik hartana tapi mampu sholat berjamaah, mampu ngalaksanakeun ibadah lain ngan saukur paru tapi sunnah. Sama cak Quran, bisa zikir, bisa tolabul ilmi, bisa mere. Iya jadi permasalahan iya. Urang sok kadang nguber nu loba, lain nguber cukup. Urang sieun saeutik da dibere loba ku Allah ge ari kurang mah tetep kasiksa. Tetep teu ngarasa ngeunah hirup teh. Geus boga sawah sapetak hayang boga 2, geus boga 2 hayang boga 4, geus boga duit 2 juta hayang 5 juta, geus boga duit geus boga imah hayang 2 tingkat. Terus ngarasa kurang, duit disimpen, diirit-irit kahirupan, waktu teu mahi jang ibadah, eueuh jang berbagi. Terus ngarasa kurang. Sehingga kakurangan nu aya dina hate eta teh siksa dibere ku Allah. Tapi na urang tingali jelema anu cek pribasana deuh hirup ge saayana dahar manggi isuk henteu sore tapi bisa berbagi, bisa mere, bisa ngaluangkeun waktu jang ibadah. Maka catatan jang urang teangan cukup, ulah teangan loba, ulah sieun kurang, ulah sieun saeutik. Sanu nyukupkeun Allah, sanu nyieun kurang Allah. Allahul kafi rabbuna lakafi, Allah nu nyukupkeun. Sehingga ketika jelema dibere cukup ku Allah, lahir ketenangan, lahir kebahagiaan, lahir bisa berbagi. Tapi naudzubillah min dzalik lamun misana jelema dibere loba teu dibere cukup ku Allah, maka nu aya justru kalaka kasiksa, nu aya kalaka henteu tenang, nu aya teu bisa berbagi, nu aya loba teh kalah teu mampu nyempetkeun waktu jang ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Ieu persoalan loba terjadi di urang. Sehingga para ulama ngajelaskeun ketika urang ningali jelema anu material loba jabatan luhur, maka cek ulama ulah nyangka eta jelema teh keur bahagia. Lamun mah dina hatena eueuh kacukupan. Teu bahagia ieu. Loba jelema anu beunang panyakit stroke, loba jelema anu stres, loba jelema anu bunuh diri, loba jelema anu frustasi. Padahal mah kurang naon hartana loba, jabatana luhur, tenar, tersohor eta jelema, tapi kunaon main ngakhiri hidupna ku bunuh diri. Maka eta teh bukti loba teu bisa nyieun bahagia, teu bisa nyieun tenang, tapi cukup anu bisa nyieun tenang. Loba jelema nu saeutik hartana tapi mampu tersenyum, mampu berbagi, loba waktu jang ibadah ka Allah, loba jelema loba waktu jang supaya berbakti ka orang tua, nyieun hade ka papada jelema. Maka mudah-mudahan urang si dipasian hate anu cukup ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang mas dipasian hidayah taufik ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.